Edi punten ayeuna Mang Darso gade nikahkeun putra teges wastana endah Wulandari sanaos sadidintenna disebatna Wulan Wungkul ka Aden Nurul Qomar mas kawina tadi terus disebat ku perhiasan emas 15 gram sareng sapangadeg alat salat dapat tos badaminya terus disepakati sok sanaos mas kawina hak budak hak bulan tantuna matak daek dikawin ge daekeun di mas kawinan ku ieu nya nyalain kan bae di mas kawinan ku sapangadeg alat salat jeung perhiasan emas 15 gram bisa rek minta tambah moal entos sakitu bisa loba teuing atau dipotong mangga ka dua syahid umumna kasadayana ka calon pangantin pamangget istri ka bapa wali ikrar heula maca dua kalimah syahadat sareng istighfar bilih aya perilaku anu caketna ngahalangan kana kasampurnaan nikah tebih nama bilih aya anu matak nyacat ngahalangan kana sahna nikah ibadah ku ikrar istighfar sareng ngucapkeun syahadat. Nah mudah-mudahan nikahna tuang putri Wulan ka Nurul Qomar janten sababiah lungsurna ridho Allah kanggo barudak sareng urang nu nikahkeunana nu ngawalianana mudah-mudahan janten jaminan kanggo kiparat dosa urang sareng janten jaminan kanggo kabahagiaan Kang Edi Sapurawardi. Mangga urang sesarengan maca heula dua kalimah syahadat sareng geus katarnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Mangedi niatan nikahkeun putra teges Wulan ka Ade Nurul Qomar. Engke lamun disebut Jang Ade Nurul Qomar cek maneh teh sumuhun emalannya ya cicing bae. Nah, dituturkeun bahasa abdi ieu. Ieu nu ngesahkeun dua saksi niatan janten saksi nikahna Nurul Qomar ka Endah Wulandari mas kawinan terus disebut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pateuteup kula dongkok. Patinggal maju ka depan. Oh, geser. Patinggal pateutupnya. Niatan ibadah nikahna mane niat kawin, mane niat kawin. Tuturkeun bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Ade Nurul Qomar. Yang Ade Nurul Qomar. Kaula munten. Kaula. Dit balikan di kisah. Jang Ade Nurul Qomar. Yang Ade Nurul Qomar. Nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Ka anak teges kaula. Anak teges kaula jenengan Endah Wulandari kanggo hidup pikeun hidup kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 15 gram sareng sapangadeg alat salat dibayar kontan. Nampi abdi nikah kaneng Endah Wulandari kanggo abdi putri teges bapak kalayan kanggo mas kawin perhiasan emas 15 gram ditambi sapangadeg alat salat dibayar kontan. Kumaha saur saksi upami saur saksi sah upami saur saksi ragu dua hari ku abdi doana estafet mangoyo itu dia. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik alaina amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamda syakirin wa hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil kharit bil hayati wa badal mana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khair rabbighfir warham wa anta khairur rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra warzuqhuma dzurriyyatan salihatan wa waladan salihan tu'inuhuma lid-dini wad dunya wal akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bika wa la nas'alu ila ghairi bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'aana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Natawassalu wa nataqarrabu ilaika ya Allah bi'amalis salihat an taj'alana wa auladana wa jami'a talamidina wa tilmidatina min ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na ulumana wa uluma masyayikhina naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in bijahin nabiyil mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal qabul ala ijabatil ma'mul bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Mengaku Pak Amil sekeras nama. Oh, mangga. Ngadeng. Nampang ya tuh perhiasan emas. Gotong. Nah, bulan 6 tuh sinang pasien mentang sih. Payun-payun jero kamera. Ko panai berada di pandu. Ko abdi deui nya. Engke bayaran bagi 2 ya. Gotong lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyembata kumaha ya ka pamajikan pantes nih. Neng, ya. Neng bulan dari ieu AA nyanggakeun mas kawin perhiasan emas 15 gram sareng sapangadeg alat sholat sakumaha nu kasebat nembe dina ijab qabul nikah mangga nyanggakeun mugi-mugi sing manfaat AA tos teu gaduh pihutang mangga nyanggakeun ulang jawab nampi AA
abdi dibayar mas kawin ku perhiasan emas 15 gram sareng sapangadeg alat sholat nampi abdi mugi-mugi manfaat dianggona salajengna abdi gaduh sametan ka engke tuluy engke wengi ku abdi nah dibayar ulah bohongnya tidak nama awak bulan timimiti dampal suku nepi ka rambut geus hak salah hidang pangkomar mas kawin teh hakikat mah meuli halal teu haram di sabaluna geus hak pamajikan salaki bulan mangan mamawa unggul kami hapean encakeun musobah cium panangan salaki diajar si marwa foto aya cium leungeun bismillah ya hafiz ya hafiz fallahu khairun hafizallahu wa arhamur rahim mar tuturkeun maji Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Geus ieu kan bisi dongkrak ngacung manten cicing. Maka Pak ini pada ngabis ieu berkas penandatangan seneskanten. Kami akan dipanuna ku Bapak Presiden beliau lepat. Ulang jadi surat nikahnya nama tanggal lahir kan biasa ayat tanggal lahir itu penggolongan nanti sekian tahun ya mohon ini mah kedahayan nah ayah ada mal paspor bisa mau ngaji atau umur hasil tanggalnya ini sama ya tanggal nama terus ya dah sudah terus gitu untuk cekap Ciamis 30 tahun teh tanggal bulan payungnya tadi itu Ciamis di paspor kamu di enak ya oh kembali soalnya dia ngarobah kan itu bro ini nanti robah lah kan itu Ciamis 30 tahun ya gitu nama teh penggolongan Ciamis 15 tahun ya tanggal 15 Juli umpamanya langsung udah juru foto mang kayaknya Alhamdulillah prosesi akad pernikahan kersana Syekh Ade Nurul Komar Sinareng yang endah Wulandari parantos akasan kalayan sah menurut agama Sinareng menurut sah menurut tata negara